kurang kudu atoh dibere ditetapkeun keimanan. Jalmi ngaretuk weh maot geuningan Gusti dunia teh teu dibawa. Alhamdulillah Gusti masih hendak basan keimanan. Tak eta urang boga iman teh sing atoh. Nami panjungkeun ka Gusti Allah teh Allahumma sabbitna bil iman wa sabbitna bil islam wa sabbitna bit tauhid wa sabbitna bil ma'rifah di dari dunia wa daril akhirah. Gusti tetepkeun abdi sadaya dina keimanan. Gusti tetepkeun abdi sadaya dina keislaman. Gusti tetepkeun abdi sadaya dina tauhid. Gusti tetepkeun abdi sadaya dina ma'rifah, dina kenal kasamiran. Tetepkeun di mana? Dunia Gusti jeung akhirat. Iman ulah pegat Gusti abdi tetepkeun abdi sadaya teh dina keimanan. Abdi bojo abdi ibu rama abdi kurang kali abdi sabit bil iman. Pasihan katetepan iman. Agung iman teh. Ibu gaduh iman teh pahala agung pisan iman teh. Harga agung innal ladzina kafaru wa matu wa hum kufar. Jadi kamawat kubur dina kuburanana eta keteh nungkeun ka Gusti Allah. Gusti tapi iman abdi palayun bala min ahadihim milul dhahaba wa lahu talabi moal ditarima iman anjeun sok sanajan digetian ieu alam dunya emas kabeh. Urang teh ieu teh alam dunya teh taneuh seuseurna mah daripada emas. Ieu mah sanes emas, sanes taneuh emas kabehna. Rek kalian yang iman urang moal biasa. Tetepkeun abdi dina kaislaman. Kane Gusti ulahkeun abdi dina ngalaksanakeun iman ibadah syariat. Pantes sakade jalma eureun dina syariat. Eureun dina ibadah, eureun salat. Nu penting mah hate we, hate aya kitu we nanti. Aya aliran kitu. Salat puasa taraan penting mah hate we. Bahkan aya nu aneh tahajudna mah manehna make tok, tapi salat Jumat taraan teh bae. Anjeun aneh aliran panalieur eta namanya. Salat kara sepanjang jalmi eta sok salat teh kumaha wae eta jalmi teh dulur urang. Tapi namun geus eta mah dulur urang. Sapitna nyukeun ka tempat ulah kagada abdi dina ibadah. Sapitna bil islam. Wa sapitna bil tauhid. Abdi teh teu mangeranan ka salira kul Gusti. Ulah percaket kanu sanes abdi tetepkeun abdi teh. Yen iman abdi teh muka salira kul Gusti percaket abdi teh. Abdi mangeranan lain kana sangu Gusti. Abdi mangeranan sanes kana parame Gusti. Amun ka salira kul Gusti. Sapitna bil iman bil tauhid muka salira kul. Anu terakhir lah wasabitna bil ma'rifah. Abdi teh pasang kata dina ma'rifah. Naon ma'rifah teh? Apa kana diri sorangan. Urang teh sok kenal ka Gusti Allah, moal biasa kenal ka Gusti Allah. Upami urang teu apal kana diri urang sorangan. Makalah ulama mengingatkeun man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Sahaja minu apal kana dirina, apal kana kapangeranana. Hartosan apal kana diri teh? Apal kana kalemahan diri. Jadi urang teh apal